Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Gali Hidayatullah ti kelas 11 MIPA hiji. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipihormat, dina kesempatan kali ieu sim kuring bade medarkeun hiji pasoalan. Nyaeta anu judulna bahaya narkoba keur para remaja. Ieu pasoalan teh saena ku urang disawalakeun. Kulantaran di zaman ayeuna mah beuki ka dieu masih seueur pisan jalmi anu sering konsumsi narkoba lah, anu ngedarkeun narkoba lah. Jang naon eta narkoba teh? Nya jalmi-jalmi ayeuna mah narkoba teh disalahgunakeun lah, dipake mabok lah, dipake naon lah. Yang jelas aya tukang ngedarkeun mah jang lah duit. Soalna ngajual narkoba teh mahal hargana gitu. Tapi sim kuring di dieu henteu ngabenerkeun oge tukang narkoba, tukang ngedarkeun narkoba henteu ngabenerkeun sim kuring di dieu soalna sami-sami ngagunakeun narkoba entah eta pengedarna, entah eta nu konsumsina sami we salah, kedah dilaporkeun ka pihak anu berwajib ambeh si jalma eta teh dikenakeun sanksi anu tos ditetapkeun ku nagara. Sim kuring di dieu ge boga sababaraha pamadegan yen nyaeta bahayana narkoba keur urang anu konsumsina. Anu kahiji, masa depan si jalmi anu konsumsina pasti suram. Anu kadua, ngerakeun keluarga, teu bisa ngabagjakeun keluarga di dieu yen kunaha da masa depanna geus pasti suram jelema anu sok konsumsi narkoba mah. Anu katilu, ngakibatkeun kecanduan anu bakal teterusan wae. Kecanduan teh siga urang konsumsi narkoba, sakalina konsumsi pasti deudeuyeun kitu. Anu kaopat nyata bisa oge ngakibatkeun kematian ka jelema anu konsumsina. Cek sim kuring mah lamun urang masih sering ningali jelema anu make narkoba, nu kahiji geuingkeun we heula, tapi lamun geus teu bisa digeuingkeun nya wayahna urang kedah ngalaporkeun ka pihak anu berwajib. Kunaha? Nyaeta narkoba teh nyaeta salah satuna obat-obatan anu dilarang ku nagara. Nya intina mah urang di dieu teh kudu tiasa milih-milih babaturan, milih-milih pergaulan, ulah sampai salah pergaulan kanu jelema nu kitu. Kunaha? Soalna lamun urang keur gaul jelema anu sok kitu, misalkeun anu sok minum minuman keras, anu sok narkoba, di mana si jelema eta kanyahoan ku pihak berwajib, urang ge pasti kababawa. Kunaha? Soalna urang ge ngiru ngariung di dinya sanajan urang ge henteu nyobaan eta narkoba teh kos kumaha. Terus urang ge nya jauhan lah mun bisa mah jelema-jelema kos kitu teh pilih-pilih babaturan teh sanes bisik pandangan batur mah urang teh pilih-pilih babaturan nya emang pilih-pilih baturan mah kedah pisan. Mun masih seueur keneh jalmi anu sok konsumsi narkoba, mun bisa mah si jalmi teh dimusnahkeun lah sareng obat-obatna dimusnahkeun ambeh ka batur ge henteu beunang dampakna. Nya si obat eta teh lah dihilangkeun kitu ambeh henteu digunakeun deui ku batur. Ambeh si nagara Indonesia ieu teh bersih tinu ngaranna narkoba. Nya meureun mung sakitu anu tiasa kusim kuring ditepangkeun, kurang lebihna dihapunten, bilih aya kalepatan oge dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.